Ayo urang ngubaran si Silpa. Ngubaran? Rek ngubaran kunaon, Sep? Emang nasi Silpa gering? Ari si Gaga, lain gering tapi sina sadar si Silpa teh bawa si Ante goreng patut. Lah atuh Sep, naon anu diubaran anak, lamun areke maneh nu kudu diubaran mah. Kunaon eueuh awen udahekeun ka maneh. Sia bodogol cau direnos ya. Ayo galah urang init. Ayo. Ari sia rek ngilual bodogol cau daripada cicing di dinya sorangan kayak dia akan curut sia. Ya siap diambekeun. Geus ayo, kurang butuh ais sia. Geus ayo. Ayo. Pak, hampurannya kamari teh lain gering tapi api-api. Kunaon geringan kitu? Mane mah karunya obot kamari neangan. Ibu sieun urang papangihna oge. Sieun kunaon maneh teh? Apal maneh teh beres bobogohan? Heueuh beres kamari cenah cek siaan ngomong kieu. Obot mah jorok. Lah denge-denge teuing siaan. Kos nu teu nyaho wae siaan. Geus nyaho siaan jeung lanceuk nama teu akur. Tapi heueuh sih Pak kudu diteangan obotna heueuh ayu anteun. Hayu. An. Naon gegeron wae deui. Ayo orang ngarit bawa karungna. Ngarit wae aing. Mau dibere nyaku sia. Oh jangan geus lah ayo lah. Ayo. Geus video we an ngaritna. Oh sok tuh. Wah, aya mang satu jayana kepada karuman nu cocokeun. Duh, aing mah. Kalau nyuruh ngarit, aya we nu nipu. Mending pindah yuk ulah di dieu. Pindah ka mana an? Kebok saan. Ka mana we di dieu mah sieun. Sieun kunaon mah teh an? Sieun ku jurig, hayu keur ini. Sia sieun ku jurig. Nu aya ge jurig cenah ku bibir sia. Sia sok bawa kehormatan aing wae. Emangna bibir aing teh naon make jurig sieunun ka aing? Pasti sieunun jurig mah ningali bibir sia mah. Amben bibir sia mah aya peurahan. Ih sia meni kacida ka aing teh. Nya geus lah aing mantog Lah tuh siaan. Heueuh ayu teangkeun. Hayu. Aan. Ayang sih Pak, arek daon. Pasti rindunya depannya jengaan. Ya ayang, emang mana geus bobogohan siaan? Encan eta mah si anak we aya-aya wae. Apaan calon meureun Pak, sayangku, cintaku. Daek sia Pak, cenah dicukur heula tah bibirna be ipis. Gandeng sia dilamoh cek waing. Enggeus. Heunya maneh ngomong kasih lela obot loba hapuran. Terus tara obet, terus amun sare sok ngacai. Pak, supaya lejeng aing diputuskeun ku si Lela. Ih sia doer sugan teh bener kamari sia ngomong kitu. Tiaan ulah kitu batu kakarak ge bobogohan. Lah Pak, kenanya lanjek aing mah ulah sana bobogohan. Ulah sana kawin-kawin. Ya lamun mana kawin aing hese minta duitna. Ih ulah kitu atuaan, namun hayang duit mah gawe. Kan ante lalaki meureun. Paham pura. Kusiaan dibedol sia ku aing bibirna abeh nambah nyuncung. Geus lah geura teangkeun obot mah. Heueuh Pak, doer di mana lanceuk siana? Tuh itu keur ngarit. Geus lah geura teangkeun. Heueuh Pak. Dak, eureun lah di dieu. San bener eureun lah. Sia madak. Tuh ayo. Dak, di mana nu sok ngubaran? Teu nyawa atuh Sep, rekaman dia tuh neangan aing geus capek lempangan wae. Geus sia atuh Sep pasrah, berarti bener jodoh maneh teh dihakan ku bayawat. Sia bodogol cau. Diparapkeun ka toke sia. Jodoh sia meureun eueuh mah diakan ucing. Ih sia mah Sep. Hampura Sep. Geus tong raribut wae. Ayeuna arurang kumaha? Heuh geus hayu balik we. Ulah waka dah. Lamun si Silpa teh di ubaran ayeuna, ke paur bobogohan nih siaan. Atuh kumaha deui dah Sep daripada cicing di dieu wae. Sep. Aya ide Sep. Ide naon si Aje? Lah paling ge dititah di karungan si anak. Lain enggak? Atuh buru, geus teu kuat ya aing. Apaan kieu Sep? Pecekolot lamun aya awewe kapoekan ku lalaki si beungetan ku Cikii. Terus kumaha Ji? Tah, sia enak kieu Ki, wadahan kena botol. Terus dikeun ka si Silpa cenah si beungeut. Atuh ge moal daekeun sebodogol cau. Si Silpa sina si beungeut ku Cikii mah. Atuh ulah dibejaan Sep. Atawa banyurkeun kena beungeutna. Tumen saja cerdas, pasti tadi ngadar lauknya. Soalnya ini nama cerdas. Dah siap amakeun.
Ayo Sep, buru, gerak Ki. Oke, ayo. Ayo, berangkat. Tah, dak. Aing ilanya. Oh, sok. Oh, itu obatnya obat. Duh, siga suara si Lela nagoroan. Kunti meureunnya. Dah, baiklah. Obat. Bener eta mah ayang Lela. Ayang Lela. Obat. Obat. Wah, jailan deui sia. Aduh, pingsan dia euy, lumpat ah. Abot udang, kunangan deui ieu, arek di pangku berat, geus atuh tinggal kieu. Pak, hari Silpa eta operasi biasa bara. Operasi naon, Silpa mah teh dioperasi. Oh, Sugante dioperasi. Apaan lain bidadari mah ayah saya pan. Nah, si paman teu. Sep, tuh si Silpa teh. Iya, jeung siaan geuningan. Oh, ayo buru, uang teh akan bisa buru balik. Tapi kumaha dak mikeuna kan aya siaan. Sebutkeun heula we, kamu deukeut banyurkeun. Oh, ayo. Pak, hari si Pak geus boga kabogoh can. Can, emang kunaon an? Ah, piraku sakitu geulisna si Pak teu boga kabogoh. Beneran, Can. Atuh kabeneran meureun Pak. Kabeneran naon an? Kan arek ngomong ka Ipa. Ngomong naon an? Sok we arek ngomong mah. Aduh, bingung Pak, ngomongna pimitina di mananya. Atuh ngomong mah ngomong we. Jadi panas tiris kieu. Emang arek ngomong naon kitu? Kieu Pak, ante bog. Ayo, Ini dia. Ih, aik daun sih sia jelema edan sok kaganggu aing teu seneng wae. Teresep aing ningali sia senang, komo jeung si Silpa mah. Dengan Sep aing resep keneh ningali siaan menderita. Mending sia lah jelema edan ku iri wae dasar sia lah. Sep, buru gerak banyurkeun. Oke. Tong poho baca bismillah mi manjur. Ganeng sa bener tahu, bawel. Wah, saya naon je Sep, kabeneran ya aing haus balik ngarit. Ulah wer. Lah sia pelit. Loba cai mah di imah ke ku aing digantian. Ulah. Gandeng lah sia, di pahayang ke. Yang geus satu hari mah. Ah, ningki ya dak cai teh, teu puguh rasana. Emang ieu cai naon? Panca aing ge ulah diinum duer. Emang cai naon sih? Eta teh ciki si Asep. Hah? Ciki si Asep. Lebok sia doer, ciki aing. Anjing.